Pan baheula mah biaya kawin ge ku 30.000 teh geus rada alus. 30.000 mah. Nya 30.000 sahabat baheula mah biaya kawin teh. Paling gede tamang sabaraha baheula ieu non teh mas kawin paling gede ieu mah. Ya cenah 5.000, 10.000. nya tah kitu pantaran kitu pokona mah. 5.000 nya. Nah, pantaran 5.000. 2.000 asa aheng di mama. Oh 5.000 teh Aheng. paling ahengnya. Aheng. Kembali. Awewe THC baheula mah. THC kumaha awewe mah. Jadi gampang we gitu. Gampang gitu. Gampang. Sok nyanak naon wae tah lamun ti pameget baheula ieu mah keur amang nyanak naon wae tah. Ah, pokona mah baheula mah karek lumar hiji ge uncuh. Lamari hiji untung pisan gitu nya. Biasa gitu. Pakai jas biasa. Pakai jas. Udah ngejup oge. Di balik kan kumita. Hari si Amang dianyuk teh ka baheula. Banyak Oh. kontan. Oh langsung kontan itunya. Daerah. Ya, angkat awewe zaman baheula jeung zaman deui jauh. Jauhnya. Bedana. Jauhna kumaha taman jauhna. Nah, pan hari awewe ayeun mah geus boga kolot talupur. Ya. Jadi kumaha aing. Dina naon lah kumaha aing teh. Baheula mah kumaha kolot. Oh kumaha kolot. Tapi baheula mah dihias teh man. Ya biasa dia. Biasa. Nyewa yo. Nyewa gitu mang biasa. Ya biasa Oh, hari gitu. pada gitu man leungit. Mang. Hari kawin baheula jeung kawin ayeuna bedana kumaha mang? Hayang apa tadi? Bedana jauh jeung zaman. Oh, bedana kumaha tah mang? Bedana ieu mah. Ada bedana pan dina biaya Oh, duit dina biaya. angkatan keneh baheula mah. Hari baheula kawin kumaha mang? Baheula ieu mah baheula lalaki teh kumaha? Lamun di posisi lalaki Kawin kumaha acara-acara hajatanana gitu acara nyaten tuh. baheula mah ditiir tara di sate. Ditiir kumaha? Nya ditiir kieu. Kan asyakna Di asakna Oh, ditiir gitu. ditiir. Ya, gitu ledug cagap leungeun. Oh. Gitu Jadi digapai heula baheula mah gitu. Ya digacel asakna, menang asak. Jadi lain atahan gitu ya. Lain. Oh, sahabat tadi Bang. Jadi sahabat dulu mah katanya kalau yang udah matangnya dirapmes lamun bahasa itu nama bahasa Sunda nama dirames heula sahabat. Pan baheula mah biaya kawin ge ku 30.000 teh geus rada alus. 30.000 mah. Nya 30.000 sahabat baheula mah biaya kawin teh. Mun ayeuna mah 30 juta meureunnya. Nah, baheula mah lancar ya manfaat duitna gitu. 30.000 teh cukupnya. Cukup. Ayeuna mah rokok ge teu cukup. Baheula keneh mah pembari. Awewe THC baheula mah. THC kumaha awewe mah. Jadi gampang we gitu. Gampang Oh, gitu. gampang gitu nya. Menang di gampang. Pan ayeuna mah loba akal-akal ayeuna. mana teh pas kawin ge. Nah. Mas kawin bisa dianyuk mah. Aduh kan. Hari si Amang dianyuk teh ka baheula. Banyak Oh. kontan. Oh langsung kontan itunya. Daerah. Era Babang deh. Oh eranya paling gede tamang sabaraha baheula ieu non teh mas kawin paling gede ieu mah baheula keur zaman Amang. Paling nanti paling gede ieu mah paling gede heula. Ada poho deui. Jeung aya poho deui sahabat lupa katanya sahabat tuh. Ada kulilat teh. Saking ku udah lama sahabat. Warnanya cenah 5.000, 10.000. Nya tah kitu pantaran kitu pokona mah. 5.000 nya. Nah, pantaran 5.000. Asa aheng di mama. Oh 5.000 teh Aheng. paling ahengnya. Aheng. Teh 5.000 teh sabaraha gram lamun digram. Apa? Pokoknya mah mas kawin 5.000 gitu nya. Ono mah dina basma pas kawin mah meureun sadaekna we aya nu gantian teh foto ge daek. Tapi sahabat, jadi kalau disamain mungkin sekarang 5 juta meren mas kawin 5 juta kalau di masin paling sekitaran kalau mas sekarang kan yang paling murah lah ambil yang harga
500.000 lah. Berarti kena 10 gram berarti 10 gramnya 10 gram sahabat. Jadi dulu emasnya 5.000 sahabat, murah ya. Tapi waktu itu mungkin kalau diibaratkan zaman sekarang ya 5 juta lah, 5 juta. Itu teh paling bagus mang Iya ya. nama jang model Ya. pangkat awewe zaman baheula jeung zaman deuna geus jauh. Jauhnya. Jauh bedana. Jauhna kumaha tamang jauhna. Nah, pan ari awewe ayeuna mah geus eueuh kolot talumpur. Ya, ya. Jadi kumaha aing. Dina naon lah kumaha aing Ari teh. baheula mah kumaha kolot. Oh, kumaha kolot. Badaina kumaha dewe ka ino. Sayang. Oh, baheula mah dijodohkeun gitu. Oh, dijodohkeun. Jadi bogot teu bogoh ge kudu gitu tadinya. Gitu. Matak lancar. Kumaha mang? Bedana sugan aya obrolan baheula anu dijodohkeun pek teu bogoh tah mang. Bogoh nya leupi ceun eta bogoh. Oh, jadi dipikeun kumaha mang? Sugan babaturan teh cerita gitu tah teu bogoh dina malam pertamana gitu punten tah. Kumaha tah mang? Sugan aya cerita baheula. Masalah eta mah masing-masing. Oh, tara dicarioskeun. Tara dicarioskeun eta mah gitu antara bogoh teu bogoh nama gitu. Gitu. Eta mah masalah pribadi we eta mah nya gitu nya. Kada dicarios-carioskeun itu mah nya. Tah mang lamun nikah di zaman baheula mang sok nyanak naon wae tah lamun ti pameget baheula ieu mah keur amang nyanak naon wae tah. Pokona mah baheula mah karek lumar hiji ge untung. Lamari hiji untung pisan gitu nya. Hari ayeuna mah sahabat, kalau di kampung saya kan ya daerah sebutlah di Kecamatan Cibukel ya. Kalau yang nikah itu sekarang mah segala dibawa gitu dari perabotan rumah tangga yang punya mah orang tuanya ya keluarganya lah intinya. Jadi segala dibawa bisa jadi satu perlengkapan rumah tangga satu rumah lah pengisinya. Tapi waktu zaman si Mang mah satu lemari juga untung mangnya. Untung. Tapi tara buntung tapi. Awetnya emang paat. Tapi baheula mah dihias tuh mang. Ya biasa. Nyewa yo. Nyewa gitu mang biasa. Ya gitu. biasa. Oh, gitu. Pada gitu man leungit. Masalah Dihias biasa gitu. Pakai jas biasa. Pakai jas. Udah ngijup oge. Dipangmalikan ku mito. Nah, dipanggulikeun ku mito nyanyinya bala mah. Oh, lain urang nu ngamodalnya. Nyanyinya jas mah ku ti mitoha. Ti mitoha. Uing mah. Kawin. Jadi kena baheula enak sahabat dulu mah apa Oh, mertuanya saya. Kaya luas dipake. Dibiayaannya ku mitohanya. Hari ayeuna mah mangnya ngamodal sorangannya. Ya lalaki teh gitunya. Ayeuna mah da lain nguji kulit, nguji duit. Nguji duit. Nah, sahabat, kalau dulu mah nguji apa kulit. Nah, tapi mang nguji kulitnya naon bahasana. Rada kurang ka hati mang, rada kurang ka hati. Nguji kulitnya naon tah kudu jentrebeaskeun mang. Ya pan ku zaman ayeuna mah acara kitu teh teu mandang naon-naon korek pati kumaha ge baheula mah nya. Jadi we gitu nya. Ieu ayeuna mah biar kolot tapi setia. Oh, beda. Oh gitu perbedaanna teh mang nya. Jadi pan ku zaman ayeuna mah kajian kolot tebal duit mah parawan ge beunang. Bener itu teh nyata mang sekarang nyata. Ari baheula mah kitu. Setia. Jadi setia. Nah, jadi sahabat dulu mah tidak memandang apa? Tidak memandang rupa gitu. Nu penting mah kesetiaan katanya sahabat. Tapi walaupun setia lamun teu boga duit tah harita mang. Yang gablek duit mah cicing. Oh gitu mang ya tetap gitu tapi anu fokus nama walaupun goreng patut gitu mang. Ari setia. Ya mah jeung mah duit cicing. Oh, sahabat.
Jadi sambil kerja sahabat ngobrol-ngobrol cerita zaman dulu ya. Jadi dibandingkan dari zaman sekarang, dari zaman dulu, jadi perbedaannya ada ngegeser sedikit lah. Pemandang kasih pemandang naon gitu, kayak boboh we. Kayak boboh gitu nya. Hari ayeuna mah mandangna Karena duit gitu nya. Mandang kulit, mandang duit. Mandang duit. Jadi perbedaannya itu sekarang itu sahabat, jadi kalau dulu mah mandang kulit, ayeuna mah mandang duit gitu. Itu keren-keren, Mang tahun sabarahan nikah mang harita mang. Hilap deui nya. Saking kota Slami mangnya. Tah basa nikah amang aya tatanggapan teu basa nikah amang ieu mah. Teu aya tetanggapan zaman baheula mah. Oh, baheula mah. Petasan. Oh, petasan. Petasan baheula mah aki piit dia ciboga menang. Gayana gayana eta. Eta nyalakeun petasan teh pas acara aya tas kawin. Oh, ayeuna mah hiburan gitu. Hiburan. Nikahan. Tapi mang tah model kan meuneun baheula ge pasti aya nu nangap-nangap anu paling rame naon mang hiburan zaman baheula. Paling rame tah lamun aya mah. Nya baheula mah nya rongeng. Oh, rongeng. Pertama mah rongeng seperti ayeuna mah jaipongan gitu. Ari ayeuna baheula mah rongeng. Sarua ayeuna ge joget gitu nya mangnya. Rongeng memang. Modern teh coba. Tapi kantos mang iya nanti joget lamun di tempat hajatan gitu, lamun aya hiburan kantos. Modern sih latih bukan beres modern diberikan aturan dihormat teh dihormat bersore teh ngomong hajat teh. Oh, sahabat ya. Suatu kehormatan diberi saudara teh. Buka hajat gitu teh. Itu sabia-bianya kayak makan. Jadi tamu agung membernya mentang naik-naik bukan duit gede. perut juga deh. istimewa we gitunya. Tapi emang ari baheula sok eta tara artisna seksi atau anak kumaha gitu. Baheula biasa tertutup gitunya baheula mah. Kabaya hungkulnya gitunya. Mangan bari boka kanu ieu hungkulin. Jadi geus dibawa kanu ieu gitu Bang. Bisa dikaleng bisa dicium. Oh. Oh bisa gitu ya Bang ya. Bisa. Bisa teh jadi masalah. Walaupun tadi olok ku duit oge gitu. Hanya ku duit ogok. Bisa nyium kok penggedean duit. Oh, tah gitu. Gitunya. Beres eta. Perbedaannya sahabat jadi apa ya, banyak keunikan gitu. Jadi meren seperti tadi mang aya pepetasan berarti tiba lagi ayahnya aya. Ari sangkaan abi mah mang ari pepetasan mah kan Betawinya di Sunda ge pernah aya gitu baheula gitunya ngetakeun petasan deh gitunya. Tinu naon tah mang petasan baheula? Minaka aheng eta petasan. Nya tinu naon baheula nyieuna sukan terang. Duh kata apa da terangnya onangan itunya. Onangan ieu teh aki pieu. Nyumang gitu. Nya nyumang. Nyumang gitunya. Nyumang. Nyumang nya. Ya Mang durasi 12 menit Mang.